Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-qismus tsani ari ieu eta bagian al-qismus tsani ari ieu bagian anu kadua fil akhlaqi netepan dina akhlak. Al-haya'u wal waqohatu. Al-haya'u ari sifat kaera wal waqohatu sareng kandel beungeut. I'lam kudu kanyahokeun ke anjeun ayuhal waladul ajizu hei budak anu mulia. Anal haya'a sayaktosna annal haya'a kana sayaktosna sifat kaera aslul fadhaili eta asal pirang-pirang kautamaan. Wa mambaul adabi sareng jadi sumber adab payajibu mangka wajib alal insani ka manusia naon aya takhallaqa yen berakhlak ya insan bihi ku itu haya min awali nasyatihi timimiti lahirna itu insan liya atada supaya biasa ya insan makarimal akhlaki kana pirang-pirang akhlak anu mulia. Wa mahasinal adabi sareng pirang-pirang adab anu alus piki barihi dina waktu gedena ieu insan. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis al haya'u ari lapad al haya'u. Al haya'u ari sifat kaera layati eta henteu datang ieu layati eta henteu ngadatangkeun ieu haya ila bi khairin kecuali kana kaalusan. Al-haya'u ari sifat haya atau sifat kaera minal imani eta tina kaimanan. Al-haya'u ari sifat haya huwa eta ari itu haya teh ad-dinu eta agama kulluhu tegasna sakabeh din. Wa amal bada'atu sareng anapun ari kotor lisan wal waqohatu sareng kandal beungeut fa innaha mangka eta sayaktosna itu bada'ah tabtahu eta mukakeun ieu badaah abwa baroda ili kana pirang-pirang panto kagorengan kullaha tegasna sakabeh abwab. Qala ngadausan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza lam tastahi pasna masyita. Idza lam tastahi di mana-mana henteu era anjeun pasna maka migawe anjeun mak kana perkara syi'ta anu karep anjeun. Waqala ngadausa syairu tukang syair idza lam tahsya akibatal layal walam tastahi pasna masyita ma tasya'u idza lam tahsya di mana-mana henteu sieun anjeun akibatal layali kana akibat pirang-pirang peuting walam tastahi sareng henteu era anjeun pasna maka migawe anjeun mak kana perkara tasya'u anu karep anjeun. Fala wallahi fala mangka henteu wallahi demi Allah ma fil aish henteu eta tetep dina kahirupan khairun ari kaalusan wala dunia sareng henteu dina dunia idza dahaba di mana-mana leungit naon al haya'u kaera ya insyu hirup saha al mar'u hiji lalaki hiji jalma mastahya salagi henteu era bi khairin kalawan kaalusan wa yabqa sareng tetep naon al udu kai anu seungit ma bakia salagi tetep naon alihau kulitna. Wa kana sareng aya sayyiduna Gusti urang sadayana Abu Bakrin tegasna Abu Bakar radhiyallahu anhu yatamatsalu eta gawe conto ieu Abu Bakar bihadzal baiti ku ieu bait katsiron barina loba. Inna ka'ani inni sayaktosna kuring ka'ani eta kaya-kaya kuring te aro eta ningali kuring man kajalma la haya'a anu henteu boga kaera la sahalahu ieu man wala amanata sareng teu aya amanat wastol qaumi di tengah kaum uriyanan kana tataranyang wal haya'u sareng ari haya yan qasimu eta kabagi haya ila salah sati aksamin kana tilu pirang-pirang bagian. Haya'uka tegasna kaera anjeun minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala wa haya'uka sareng kaera anjeun minanasi ti manusia wa haya'uka sareng kaera anjeun minapsika ti diri anjeun pa amma haya'uka napon ari kaera anjeun minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala fayakunu mangka eta aya itu haya teh bimtisali awamirihi eta kuturut kana pirang-pirang parentah Allah hujatina binawahihi sareng ninggalkeun kana pirang-pirang larangan Allah. Qala ngadauh sallallahu alaihi wa alihi wasallam
istahyu kudu arela alanjeun minallahi ku Allah taala azza wa jalla haqqal haya'i kalawan hakna era wakila maka ditaros dicarioskeun ya Rasulullah fakai panastahyi minallahi haqqal haya'i pakai kumaha nastahyi era kami minallahi ti Gusti Allah haqqal haya'i kalawan hakna era qala ngadawuh nabi man ari sajal mahafidho eta ngaraksa ieu man arosa kana sirah wa ma sareng kana perkara wa anu ngawadahan ieu emak wal batna sareng kana beteung wa ma sareng kana perkara hawa anu ngumpulkeun ieu emak wa taroka sareng ninggalkeun ieu emak man zinatal haya dunya kana papaes kahirupan dunia wa zakara sareng ingat ieu eman al mauta kana maut wal bila sareng buruk faqad istahya nyata era ieu eman minallahi ti Gusti Allah azza wa jalla haqqal haya'i kalawan hakna era wahadza sareng ari ieu wahadal haya'u sareng ari ieu ka era samratu kuatil imani eta buah kekuatan iman wal yakini sareng keyakinan walizalika sareng karena itu anu dicarioskeun waroda sumping fil hadisi dina hadis naon qillatul haya'i kufrun qillatul haya'i ari saeutikna era kufrun eta kufur al haya'u ari ka era nidomul imani eta runtuyan iman pailan halla di mana-mana narima ngudar naon nidomu syai'in runtuyan hiji perkara tabaddaro maka papisah naon ma perkara fihi nu eta tetep dina emak wa tafarraqo sareng papisah ieu emak wa am haya'uka sareng anapun ari erana anjeun minan nasiti manusa babi anta guddo eta ku ye nutupkeun anjeun basoroka kana basor paningali anjeun amma tina perkara la yahillu anu teu halal ieu ma laka ka anjeun minhum ti itu nas wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis la'anallahu nadhira wal mangzura lah ngalaknat sallallahu Gusti Allah nadhira ka jalma anu ningali wal mangzura sareng ka jalma anu wal mangzura lah sareng ka jalma anu ditingali wasuila sareng ditaros saha hakim anil fasiki ti jalma anu fasik faqala teras nyarios ieu hakim allazi eta jalma la yagudu anu henteu nutupkeun ieu si lazi basarahu kana paningalina ieu ladi an abwa binas tina pirang-pirang pantona jalma wa auratihim sareng pirang-pirang auratna nas wa anta takhallaqa sareng yen berakhlak anjeun ma'hum sarta nas bil akhlaqil hasanati kalawan akhlak anu sae wala tu'zihim sareng ulah nganyeri anjeun ka itu nas bil akhlaqi sayyiati kalawan pirang-pirang akhlak anu goreng wala ta'mala sareng ulah migawe anjeun amamahum di hareupeun ieu nas syai'an kana hiji perkara minal ma'asi nyatana pirang-pirang maksiat awil adatil qabihati atawa pirang-pirang adat anu goreng wala tatakallama sareng ulah ngobrol anjeun indahum di deukeuteun ieu nas bikalamin ghairin laikin kalawan caritaan anu henteu pantes padlan sumawona anil kalamil badi'i tina cariosan anu kasar qala ngadawuh saha sallallahu alaihi wa alihi wasallama al haya'u minal iman al haya'u ari sifat kaira minal imani eta tina iman wal imanu sareng ari iman fil jannati eta di surga wal bada'u sareng ari goreng naon ieu teh goreng lisan minal haya'i eta tina kajahatan wal janahu sareng ari kajahatan finnari eta di neraka wa antadharo sareng ngadohirkeun anjeun amamahum di hareupeun itu nas bimadharin jamilin kana dohir anu sae fi umurika dina pirang-pirang urusan anjeun kuliah tegasna sakabeh umur wa tuhafidho sareng ngaraksa anjeun ala sumatika kana pangdenge anjeun al hasanati anu sae kaya layun kola sehingga henteu dipindahkeun angka ti anjeun naon amrun qabihun perkara anu goreng wafil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis min taqwallahi eta tetep tina taqwa na ka Gusti Allah ittiqaun nasi ari ngaraksa manusia
Wa hadzal haya'u sareng ari ieu haya ka era yaj'aluka eta ngajadikeun ieu haya za muru'atin kana harga diri wasidqin sareng bener wasyaja'atin sareng kawanian wa karamin sareng kamulyaan wa hilmin sareng kaasih wa amanatin sareng amanat patakunu mangka aya anjeun syarifan nasi eta jalma anu mulya wa hasanal sum'ati anu alus pangdenge wayamna uka sareng nyegah ieu haya ka anjeun anidana ati tina hina wal jubni sareng borangan wal bukhli sareng koret wal kadzibi sareng bohong wal khianati sareng khianat wasapahati sareng bodoh liannaka karena sayaktosna anjeun tastahi eta era anjeun ayaroka kana yen ningali ka anjeun saanna sumanusa mutasifan bari kasipatan biha dihi sifati rodiati kalawan ieu pirang-pirang sifat anu awon hatta qala sehingga nyariosa al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wallahi demi Allah lau alim tu lamun nyaho kuring anna syurbal ma'i kana nginumna cai al baridi anu tiis yusallimu eta ngudar ieu barid muruati kana kahormatan kuring masyarib tuhu maka moal nginum kuring kana ieu barid tula hayati dina sapanjang hirup kuring wa min hayaika sareng eta tetep tina era anjeun minan nasi ti manusa antu tia arieun mere anjeun kuladzi fadlin ka satiap anu ngabogaan kautamaan fadlahu kana kautamaanna itu kul wa tuqaddiru sareng ngamulyakeun anjeun ashabal huquqi ka anu ngabogaan pirang-pirang hak qadrihim kana hak kamulyaanana itu hukuk misla walidaika karena seperti dua kolot anjeun wa asatidatika sareng pirang-pirang guru anjeun waman sareng kajalma hum ari itu nas atawa man akbaru eta leuwih gede mingkati anjeun naonana sinnan umurna au maqaman atawa tempatna atawa darajatna wa tatawaddu'a sareng tawadu anjeun lahum ka itu nas wa minal maksuri sareng eta tetep tina anu sumping atawa maksur tawadu'u ari lapat tawadu'u kudu tawadu anjeun liman kajalma ta'allamuna anu dialajar itu ta'allamuna anu dialajar anjeun minhu ti itu man wa minhu sareng eta tetep tina itu maksur Allahumma la yudrikni ari lapat Allahumma la yudrikni Allahumma ya Allah la yudrikni henteu nepi ka kami ka kuring naon zaman la yutaba'u anu henteu diturut pihi di ieu zaman naon saha al alimu jalma anu berilmu wala yustahya sareng henteu dipi ka era fihi di itu zaman minal hakimi nyatana jalma minal halimi nyatana saha minal halimi jalma anu bijak wa minhu sareng eta tetep tina itu maksur innama ya'rifu pastina nyaho al fadla kana kaunggulan li ahlil fadli pikeun ka ahli anu kaunggulan saha ahlul fadli wa am hayauka sareng anapun ari erana anjeun min nafsika ti diri anjeun fa alla ta'mala eta yen ulah migawe anjeun amalan kana hiji pagawean fi khalwatika dina nyepen anjeun tastahi me era anjeun minhu tina itu amal ida tola'a di mana-mana naluntik anjeun alaihi kana itu amal saha annasu manusia qala nyarios saha ba'dul udabai sapalih pirang-pirang ahli didik man ari saha jalma amila eta migawe ieu man pisirri dina nyumput amalan kana hiji amal yastahi era ieu man minhu tina itu amal fil alaniyati dina terang-terangan falaisa mangkah henteu aya li nafsihi eta tetep pikeun dirina itu man indahu di deukeuteun man naon qudrun harga diri wa qala sareng nyarios saha ba'dul hukama'i sapalih pirang-pirang ahli bijaksana liyakun kudu bukti naon istihyauka erana anjeun min nafsika ti diri anjeun teh aksaro eta leuwih loba min istihyaika tinimang era anjeun min ghairika ti lian anjeun wa qala sareng ngadawuh sa syairu tukang syair
Fasiri ka i'lani fasiri ari batin kuring ka i'lani eta saperti dohir kuring wahadi sareng ari ieu khaliqati eta akhlak kuring wa zulmatu laili sareng ari poekna peuting kuring kabyado di eta saperti kabyado dina hari eta saperti bodasna beurang kuring wahadal hayau sareng ari ieu era min husni sarirotika eta tina kasayan hate anjeun wa ma'rifatika sareng ma'rifat anjeun qadra nafsika kana harga diri anjeun pamata jatamaat di mana-mana kumpul fi ka di anjeun naon aksamul haya isalasati bagian era anu tilu faqad tamat nyata sampurna fi ka di anjeun naon asbabul khairi pirang-pirang sabab kealusan wazalat sareng leungit angka ti anjeun naon asbabus syarri sabab-sabab kagorengan wahuzta sareng kenging anjeun ridallahi kana ridho Gusti Allah wasirta sareng jadi anjeun mahbuban eta nu dipika cinta bainan nasi di antara manusia wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun wa ma'al madmumi sarta era anu dicacad bahwa sareng ari itu madmum allazi eta anu yamna'u kanyegah iladi ka anjeun an fi'lil khairi tina migawe kalusan wa an nusratil haqqi sareng nulungan kabeneran wa qaulis sidqi sareng ngobrol anu bener wa an ingkaril mungkari sareng ingkar tina pamungkaran wa yaj'aluka sareng ngajadikeun ieu ladzi ka anjeun zalilan kana hina khaifan anu mikasieun wa khazulan sareng eraan jabanan anu borangan fa inna sahibaha dal hayai karena sayaktosna anu ngabogaan ieu ka era mahrumun eta diharamkeun minal khairi tina kaalusan kama saperti perkara qala ngadawuh saha sayyiduna Gusti urang sadayana Aliun radhiyallahu anhu Ali radhiyallahu anhu qaronat deukeut naon al haibatu koronat ngabarengan naon al haibatu sieunan bil khaibati ku kagagalan wal hayau sareng kaera bil hirmati ku kaharaman wallahu a'lamu bissawab.